Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'altuhu fusulan faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, faslun fi niyati fi hali ta'allumi, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wa syariki wa sabati, faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, faslun fil jiddi wal muadobati wal himmati, faslun fi bidayati sabki wa qadrihi wa tartibihi, faslun fit tawakkuli, faslun fi waqti tahsili, faslun fi syafaqati wan nasihat, faslun fil istifadah, faslun fil wara' halat ta'allum, faslun fi ma yurisul hifdha wan nisyan, faslun fi ma yajlibu rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Wa ja'altu kalimat di awal dengan kalimat fi'il madi nulikeun kamarinya bahwa ieu kimusanib Syekh Zaranuji ngangaranan kana ieu kitab teh kana ngaran Ta'limal Muta'alim, ngajar saling belajar, ngajar sambil belajar kana jalan belajar. Wa ja'altu ngajadikeun kaula dina eusina ieu kitab daftar isina ieu kitab kalimatna fi'il madi anu tuduh kana wuku dhamir mutaharik marfu, ja'al fi'il tu mabdi domah maharoba jadi fa'il sukunnya fi'il madi. Ja'ala ja'ala ja'alu ja'alat ja'alata ja'alna ja'alta ja'altuma ja'altum ja'alti ja'altuma ja'altunna ja'altu eta ja'alna. Kaula geus ngajadikeun hu atau geus ngajadikeun kaula hu kana ieu kitab. Karena ya kitab Ta'limal Muta'alim Tariqat Ta'allum fusulan kana sababaraha pasal ya jamak fusulan sababaraha pasal teh berarti loba nya, termasuk salah sahijina lobana 13 nya, termasuk salah sahijina paslon fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, sapasal fi mahiyatil ilmi eta tetap dina martelakeun mahiyahna ilmu, wal fiqhi jeung ilmu fiqih, wa fadlihi jeung kautamaanana ilmu fiqih. Tanu pasal nu kahijinya paslun finniyah, aya oge pasal nu kadua dina ngajelaskeun tentang niat fi halit ta'allumi dina tingkahna keur ngaji alias keur belajar nuntut ilmu agamana. Paslon fi ikhtiyaril ilmi, terus pasal nu katilu dina ngajelaskeun tamatkeun milihna ilmu fi ikhtiyaril ilmi, wal ustadi jeung milihna guru, wasyariki jeung milih babaturan, wasabati jeung netepan kana ilmu. Tilunya paslon berarti ka sabiji dua nomoran sih sabiji kalimat opat paslon fi ta'dimil ilmi, pasal kaopat dina martelakeun
tah ngajelaskeun ngagungkeunana kana ilmu wa ahlihi jeung ahlina ilmu. Hiji. Kalima paslun fil jiddi nya dina pasal kalima eta dina ngajelaskeun bersungguh-sungguh jid nya jiddi bersungguh-sungguh atau nya wal muadobati jeung ngamayangkeun wal himmah jeung angkeuh anu gede himmah semangat. Jadi kasabaraha kagenepna paslun pi bidayati sabki nya dina ngajelaskeun ngamimitian naon ye bidang naon anu perlu pertama anu kudu diansluban anu kudu dipelajari wa qadrihi jeung perkiraanana wa tartibihi jeung susunanana atau katartiban sabak gitu. Sabiji? Sabiji. Hah? 7 paslun pitawakuli dina mertelakeun tawakal. Paslun sabiji? 8 pi waktu tahsili dina ngajelaskeun waktuna ngahasilkeun. Paslun sabiji? 8 pi syafaqati dina ngajelaskeun nyaahan syafaqah wa nasihati jeung nganasehat. Ji 10 pasun pil istipadati dina mertelakeun ngalapaidah. 11 paslun pil waroi dina ngajelaskeun tentang waro alias apik halat ta'alumi dina tingkahna keur ngaji keur belajar nuntut ilmu agama. Terus kasabiji 12 pima yurisul hibdo dina ngajelaskeun atau mertelakeun perkara anu narik atau ngawaris al hibdo kana calakan wanisiana jeung ngawaris kana pohoan. Terus nu terakhir paslun pima yajlibu rizqo berarti kasabiji 13 nya dina ngajelaskeun tah matakeun yajlibu rizqo anu mantak narik-narik kana rezeki ya wama jeung naon anu mantak ngahalangan atau nyegah kana rezeki wama yazidu fil umri ya jeung naon perkara anu mantak fil umri panjang umur nambahan ya fil umri dina panjang umur wama jeung naon anu mantak yang kusu anu mantak ngurangan kana umur. Eta dina pasal anu terakhir wama taufiki illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wama jeung diakhiri kalimat musonib sabadana ngajelaskeun ngabeberkeun naon eusi anu bakal dijelaskeun ku mantena kalawan kalimat wama taufiki teu aya taufik kaula illa billahi terkecuali kalawan pitulungna Allah alaihi wungkul ka Allah taala tawakkaltu tatagenan kaula wa ilaihi jeung ka Allah taala unibu bari kaula. Paslun nah ina pasal awal ya alias pasal anu kahiji ki musannif tandang nya dina ngajelaskeun anu sakumaha tadi dibabarkeun nyata paslun kahiji teh bi mahiyatil ilmi. Pasun ari hiji pasal eta tetapi mahiyatil ilmi dina mahiyahna ilmu wal fikhi jeung ilmu fikih wa padlihi jeung kautamaanana ilmu fikih. Jadi dina pasal ieu pasal kahiji ki musannif rek nyarioskeun mahiyahna ilmu fikih mahiyahna ilmu jeung ilmu fikih wa padli jeung kautamanana ilmu fikih
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ngadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana dawuhanana talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Talabul ilmi ari talab ilmu, jadi mubtadanya talabul ilmi. Jadi mubtada kudu apa? Talabul mudhof, al ilmi mudhofun ilaih kudu JR. Talabul ilmi dua kalimat tapi dina disebutna idopatnya talabul ilmi. Ya, ari nuntut ilmu ialah faridatun, hobana tina talabul ilmi faridatun, kaparduan. Itu kasaha ala kulli muslimin, kasatiap jalma Islam. Muslim berarti jalma Islamna anu berstatus berjenis laki-laki, wa muslimah jeung ka jalma Islam anu berstatus awewe. Nah, jadi mah mufrad jeung mufradah temenan dipanjangkeun muslimin wa muslimat, itu jama ari muslimat mah aya lipan. Teu mufrad jeung mufradah ala kulli muslimin wa muslimah gitu. Lamun nek dieureunkeun mah itu emang ke dina wiridannya sallallahu li wali walidayya uli asabil kukil wajibat yalaya wali jami'il muslimin. Tah eta mah jama panjangkeun macana muslimin wal muslimat, aya alif jeung taan disebutna non jama mudzakkar salim jeung jama muannas salim nu dipakena entak dipanjangkeun mah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah ieu mah mufrad jeung mufradah. Bisi urang macakeun hadis faridatun ala kulli muslimin wa muslimah gitu. Lamun macana kieu faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, eta salah. Wa muslimat salah eta. Gitu. Jadi ieu mah mufrad jeung mufradah dina hadis nya muslimin wa muslimah gitu, pendek macana. Ya kewajiban talab ilmu teh nuntut ilmu teh kapaduan ka setiap jalma muslim anu berjenis kelamin lalaki wa muslimah jeung ka muslim atau Islam anu berjenis kelamin awewe. Ya, jadi nu ditangtukeun ge mahsusna ge muslimin wa muslimah. Ya, ditargetna ge lain dina status pangkat darajat atawa naon bae gitu nya, nek saha wae pokona mah nya nu berstatus muslim wa muslimah nya, nek manehanana berpangkat tidak berpangkat, masyarakat lain masyarakat nya, pejabat atau lain pejabat kitu nya, ka taklif kusara faridatun ala kulli muslim wa muslimah, wajib alias fardu kudu nuntut ilmu gitu. Ya, ya dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu secara merata gitu nya ka taklifna ka muslim sareng muslimah gitu. Ilam kanyahokan ku anjeun kalimat fil amar kudu jajam alamat jajamna sukun paila domir antang ancuman teu katingal nya mustatir. Mustatirna kan mustatir wujub jadi disimpenna wajib. Ai ilam anta ilam kanyahokan ku anjeun atau sing terang nya cek basa urang mah bi anahu ilam sing nyaho anjeun atau kanyahokeun ku maneh muhotob goen muayyan nya. Saur ki musonif bi annahu, nah surana kalawan yen sanyanyana
eta la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin tolabu kulli ilmin bal yaftaridu alaihi tolabu ilmil hal. Ilmil hal sinyaho cenanya la yaftaridu eta henteu dipardukeun henteu pardu ala kulli muslimin wa muslimah kalawan satiap jalma muslim anu berjenis kelamin lalaki wa muslimatin jeung muslim anu berjenis kelamina ambewe tolabul ilmi naon nya tina fa'il dina apa diabdaridu opo tolabu kulli ilmin neangan saban-saban ilmu jadi henteu pardu nek ka muslim nek ka muslimah we gitunya neangan kana sakabeh ilmu bal yaftaridu tapi nah ya balnya bal yaftaridu balik tah fardu soteh alaihi ka muslimin jeung muslimah eta naon opo tolabu ilmil hal neangan ilmul hal gitu jadi diwajibkeun teh neangan ilmul hal kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hibdul hal itu kama yuqalu sacara anu parantos dicarioskeun atau diucapkeun afdalul ilmi ari pang utama-utamana ilmu eta adalah ya jadi hobatin lapad afdalu eta adalah ilmul hal pang abdol-abdolna ilmu teh adalah ilmul hal di atas segala ilmu gitu nya mencara bahasa umum tema ilmu bahasa Inggris ilmu IPA ilmu IPS ilmu nya fikih tajwid kabeh ilmu nya mun dina agama nya amun dina jurusan agama kan tajwid nya timiti tajwid membaca Al-Qur'an makharijul huruf ya terus sorobna nahuna nah tekan ilmu ya dina bidang agama dina bidang umum tadi teh bahasa Inggris bahasa Indonesia IPA IPS wah sagala rupa gitu. Afdalul ilmi tah pang utama-utamana ilmu teh eta adalah ilmu hal di atas ilmu-ilmu tadi eta ilmu hal wa afdalul amali jeung ari pang utama-utamana pagawean eta adalah hibdul hali ngaraksa tingkah ngajaga kalakuan ngajaga tingkah hibdul hal pang abdolna pagawean amal ya eta adalah hibdul hal ya ngajaga ngariksa tingkah laku ya dina setiap amal-amalan kabeh gitu nya eta nupang abdulna nyata hibdul hal ngajaga ngaraksa tingkah atawa akhlaknya disebut tingkah wayab taridu jeung pardu alal muslimi kajalma Islam naon talabu ilmi ma yaqau lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas salati payab taridu alaihi ilmu ma yaqau lahu fi salati bi qadri ma yu'addi bihi pada salati nah gitu wayab taridu tina iftarodo yaftaridu ya ditambahan kuta wayab taridu jeung pardu alal muslimi kajalma Islam anu berstatus na pamegat nya pahum berarti awewe kailukeun nya teu kalalaki teu kawewe talabu ilmi ma yaqau talabu ilmi ma yaqau opo nya jadi pain lapan yaftaridu neangan ilmuna perkara yaqau anu tumiba lahu kamanehanana pi halihi dina tingkahna pi ayyi halin dina tingkah naon bae kaayaanana pi ayyi halin dina tingkah naon bae kaayaanana kana kabuktosanana fa innahu
kana sanyanyana eta labudda lahu teu meunang henteu minas sholati teu meunang henteu kamanehanana minas sholati tina salat ya gitu. Jadi padukeun ka setiap muslim atau muslimah nuntut ilmu anu datang ka mana dina tingkah di mana wae kaayaanana anu katalian aya hubunganana karena sanyanyana dina sanyanyana teu aya di nya jeung manehanana hubungan anu wajib jeung manehana teh nyata salat gitu. Nu wajib hubunganana jeung kaparduan nyata salat. Payab taridu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi. Payab taridu kusabab manehanana boga kawajiban kudu ngalaksanakeun kaparduan salat. Nah, gitunya. Payab taridu tah fardu atawa wajib ka maneh alaihi ka manehanana naon? Opo ilmu mayaqau nganyahokeun elmuna perkara yaqau anu tumiba lahu kamanehanana bi sholatihi dina salatna gitu. Kusabab salat teh kewajiban urang gitu. Hubunganna salat teh sedengkeun wajibnya. Mantak ceuk musannif dipadukeun neangan ilmu anu datang kana dina tingkahna nya dina tingkahna manehana di mana wae ayana anu hubunganana jeung manehanana sabab teu meunang henteu setiap jalma setiap muslim tawa muslimah aya hubunganana jeung kaparduan kawajiban salat tah kumargi kitu manehanana nganyahokeun ilmu ma yaqau lahu fi sholatihi ilmuna perkara anu datang ka manehanana fi sholati dina salatna gitu. Perkara teh tah hukumna wajibnya neangan ilmu salat ya sabab salat teh tingkah laku urang sapopoe sebagai umat muslim atau muslimahnya hubunganna fardu salat jeung urang gitu. Kumargi fardu nah hubunganna urang wajib neangan kana ilmu anu datang kana eta kapaduanana nyata ilmuna salat biqadri ma yuaddi kalawan sakira-kira perkara yuaddi anu nyumponan bihi kana fardu sholati kana fardu salat gitu. Sehingga urang teh kacumponannya kalawan eta ilmu anu diwajibkeun teh urang neanganana kana ilmuna salat teh kacumponan kana kapaduan salat nya naon syarat-syaratna salat nya kan samemeh salat teh urang kudu susuci tak dibere heula pan ilmu fikih mimiti sapinahnya bab cai nya bab istinja nya surutul wudu furudul wudu mubdilatil wudu arkanus shalah surutus shalah jeung mubdilatis shalah. Nah, wajib neanganana, wajib nyahona, wajib ngagurukeunana, wajib nuntutna kana ilmu eta teh. Ya. Henteu berarti urang doraka sabab salat teh tingkah laku urang itu ilmu hal. Ya teh tadinya hifdul hal. Jadi punya hifdul hal, salat termasuk hubunganana nya jeung urang sebagai muslim sabab urang teh dipetok ditaklif ku sara sebagai muslim kudu ngalaksanakeun salat anu dipardukeun nyata salatul maktubah atau shalawatul khamsi salat anu 5 waktu itu anu lobana 17 rakaat dina sapoe sapeutingna gitu. Mantap kurang nyumponan kudu nyaho kana ilmuna salat sabab salat teh fardu teh wajib gitu jeung urang sebagai muslim jeung muslimah wayajibu alaihi ilmu ma yaqau lahu biqadri ma yuaddi bihil wajiba
Wayajibu jeung wajib alaihi kamanehanana naon ilmu maya qau nganyaokeun perkara ya qau anu tumiba lahu kamanehanana biqadri ma yuaddi kalawan kira-kirana perkirana perkara anu nyumponan ya bi kalanta perkara al wajiba kana wajib ya itu wajib di urang nganyaokeun kana ilmu anu datangna kanaon sakira anu di eta perkara teh mun dicumponan bi kana eta perkara wajiba kana wajib nya seperti naon welahnya urang sabab same urang salat teh kudu wudu deungkeun wudu teh syarat salat nya teu sah wuduna teu sah salat tak wajib urang nenganan ilmu wudu nya wudu teh kudu kucai gitu. Jadi kudu nyaho urang teh meureunnan nya kana rupa-rupana cai anu sah dipake wudu hukumna wajib nya sabab hubunganna tadi ti awal jeung tingkahna urang hubunganna jeung salat gitu. Di anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhon. Di anama kana sanyanyana perkara yutawassalu anu dipake cukang lantaran nya bikalanta perkara ila iqamatil fardi kana ngadegkeun nangtungkeun nya kaparduan yakunu maka kaayaanana eta perkara teh fardhon fardu gitu nya jadi samemeh urang nganyahokeun ilmu naon-naon oge ilmu tingkah heula ilmu nu wajib jeung hubunganna jeung urang ilmu salat ilmu agama tak pantes di Kanjeng Rasul tadi di awalnya thalabul ilmi faridotun jadi faridotun ilmi di dieu mahsusun bidin sabab agama teh adalah aturan hukum syara anu dicandaku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitahkeun kana urang kudu ngalaksanakeun salat anu 5 waktu nya anu hukumna wajib kitu nya hukum syara mentak terbagina aya 5 oge aya nu nyebatkeun mana ayat 7 heug nya wajib sunah nya haram makruh subhat terus sah jeung batal kudu apal nya tak kewajiban urang sebagai muslim gitu nya sebab iqamatil fardhi yakunu fardhon wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban wa ma jeung ari perkara yutawassalu anu dipake pelantaraan bi kalana eta perkara ila iqamatil wajib kana nangtungkeun da ngadegkeun wajib yakunu maka kaayaanana eta perkara teh wajiban eta wajib anu aya hubunganana misalkan jeung kewajiban nya seperti urang nuntut ilmu agama teh hukumna wajib nya. Wajib nuntut ilmu agama teh sabab non urang sehari-hari urang kudu jadi makbud non abid nya anu ibadah anu ngabdi sesuai jeung kalimat anu sok dibaca kurang iya kana budu mung ka Gusti unggul abdi ngabdi tah dina pengabdianana eta pan ilmuna kudu diteangan ku urangnya wa kadalika jeung nya kitu di tina saorena salat anu berhubungan jeung pengabdian teh non pisaumi dina ngalaksanakeun puasa nya puasa wa zakati jeung dina zakat nya eta aya nu hubungan jeung tingkahna urang ingkana lamun kayaan manehanana lahu boga lahu boga malun harta kamanehanana aya nya anu kudu kurang di zakatan mun teh mah sebenarnya teh kurang boga harta gitunya jadi lain zakat fitrah bae gitunya zakat fitrah kan satahun sakali nya tah urang mun samemeh boga hartana kudu boga ilmuna heula gitu nya ilmu naon maksudna ilmu agama jeung ngatur harta urang gitu.
gitu. Jadi maksudnya ilmu agama jeung ngatur harta orang sehingga mal eta jadi kasebutkeunana non teu mantak jadi nyilakakeun ka urang ya sabab ka naon-naon oge emang kur sakadar diakukeun nya lain akuan kur sakadar diakukeun nungkul kitu nya titipan pangeran kadang ikhtiar urang tah samemeh ikhtiar urang urang kudu nyaho heula kana bab anu keur kurang dirandapan kurang ayeuna sakeunana nek jadi pengusaha kudu nyaho elmuna pengusaha kitunya dina bab usaha aya kan takribnya memeres tentang muamalah gitunya muamalah teh model gitunya injem silih injem jeung sajabana dina bab muamalahnya non jual beli nya jeung sajabana nu aya dina muamalah kakara mun akah tahnya rubu niat eta da wajib pan urang mah nya tingkah eta teh dina sehari-hari urang teh pasti boga kewajiban nya anu berhubunganana jeung anu dilaksanakeun ku urang eta teh aya parentahan Allah atawa henteu haram atawa wajib kudu apa lamun urang ngalaksanakeun hiji perkara can nyaho hukumna teh eta teh nya yakunu ma'suman terkena dosa urang ngalaksanakeun kana hiji perkara teh nyaho hukumna karena misalkan urang nyaho hukum jual beli nek jual beli can nyaho hukum jual beli teh hukum jual beli misalkan ceuk hukum sara kumaha hukum sara ngawenangkeun kana hukum jual beli wa halallahu al-bai'a wa harrama riba nya jual beli teh hukumna halal jual beli makruhan tong jual makruh niatna gitu tong jual makruh niatna jual asup jual asup wal haji jeung hajian nya misalkanana urang misalkanana in wajaba lamun geus wajib alaika manehanana mun ngahaji kudunya ilmu haji nya mantak sok dibimbing kan nya disebut nanti naon bimbingan haji itu naon disebut manasik kitu nya sabab urang kan geus boga kewajiban haji geus naon ngaran teh geus aya panggilan ti Gusti kudu ngalaksanakeun haji bakal geus aya karimangkat tah elmuna kurang teh ngantak sok aya heula manasik haji gitu wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu'i gitu jeung nya kitu deui dina misal ketemu urang nek jadi pedagang ye saudagar jual beli nya ingkana lamun kayaan manehanana eta yattajiru lamun kabuktian manehanana eta yattajiru nya nek jadi saudagar atau tukang dagang nya tukang dagang mun nyaho heula elmuna perdagangan nya nah, dina takrib kan di ieu nya tentang muamalat nya munakahat bahkan nya aya tentang warosat aya nya pokona mah rubul ibadah mah opat we nya hiji rubul ibadahnya rubul ibadah urang tata cara ibadah nya kudu apa tak diajili kitab sapina takrib yadul badiyah tetap supaya orang bisa mengendalikan awak orang supaya jadi hamba na Gusti ilmu rububiyahnya ilmu tauhidnya kudunya heula ka pangeranana nya anu nitahkan eta ibadah terus muamalah nah muamalah jual beli barang atau unjam injem jeung sajabinanya budak gade pokona mah eta dina muamalah babna nya takrib bagianana kila li Muhammad ibnil Hasan alhamdulillah bisa wallahu alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik